Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng patepang deui sareng sim kuring dina acara ngadongeng. Ngadongeng Sunda urang neraskeun anu kakantun dinten kamari anu dina judul Dendam Kabawapati bagian ke-15. Mangga supados teu nyangkolong teuing kana waktos urang kawitan wae ieu dongeng. Mangga maranco manco. Kamari teh tos dugikeun geus pararagat nyawana si Bahmurka jeung si Tompel. Geus malahan masih Tompel dibaledog ku akar mencos nepikeun ka parat kana beuteung katongongna nancep deui kana tanggal nu gedena. Si Bahmurka digantung dina cagak, baju si Tompel kekelebetan bari jeung pok nyeneng si teh bari jeung nyalogodorkeun leungeunna ka hareup bari jeung nyarita. Aing geus genah hate sia geus pararagat nyawa aing asa geus lunas. Baju sia tuh nu jadi ku aing pangheulana digubug digantungkeun di luhur sia Tompel kurang ajar. Rasakeun ayeuna mah waktuna sia ku aing ditumpur ludeskeun ulah sampaikeun ka aya di alam dunya ku melenang deui komo modar geus sia ayeuna ku aing. Mitra bari jeung nyalogodorkeun leungeun duanana ka hareup teh burisat aya cahaya beureum dilalempeng ka awak Bahmurka heula cekur jatuh hurung kawas diduruk we kitu cekur deui dilalempeng ka awak si Tompel cekur hurung Tegung si Lila pameakan bajuna baju nu guntang gantung teh disorotkeun deui ku leungeun nu bijil seuneu. Gebur atuh mitra ngabebela eta tangkal caringin broai we caang sabudeureun madhab sabudeureun di dinya jadi caringin teh diduruk nepikeun ka seuneuna oge caang makbra ka mana-mana. Oh, oi. Bener, oi. Dendam teh bener Kabawapati teh bener kabalas nyeneng sih. Pok RT Juma. Heeh, RT jadi abah we anu era. Oh, make jeung kudu era abah. Kan bae wajar jelema kitu mah meunang ganyaranna ge tong boro di ke di alam di akhirat. Ayeuna ge geus kitu. Karasaeun paehna ge geus teu warajar kitu di rongga di paraehanna ge. Dan bae lah tuman. Atuh kahayang abah mah tong kitu we si Nyai. Oh, da atuh moal bisa ngarasakeun abah mah. Si Nyai nepikeun ka maotna ge sidik apal meureun. Ai kitu nama RT aduh. Cing gara-gara ngobrol ngomong atuh RT jeung Mbah Dodo. Mitra atuh warga teh cing alolohok ningali tangkal caringin sakitu gede. Seuneu ngababela nepikeun ka arek beak. Tapi seuneu tuluy ruha ngabeuleum eta jasadna
para bagunda bagunda para penjahat nyaeta Bah Murka jeung si Tompel puguh ning baju mah gitunya awak si Tompel jeung balaletok Bah Murka jeung balaletok harurung beak nepikeun ka tinggal ruhai gitunya nepikeun ka Cinggaruling jeung pokona mah beak we tatangkal caringin sakitu gede teh jadi ruhai gitu nepikeun ka beak pok deui nu terakhir meureunnan mitra nyineng si nyarita cukup keur sia Murka Tompel lunas aing geus munahan ka nyeri hate aing kasaria bari jeung budak aya gogoaran orok sara orok gitunya geus semet dieu kuring arek mulang geus lunas kuring dendam kuring ka ieu dua jalma anu geus gadabah kehormatan kuring nepikeun ka kuring teu narima sampaikeun ka kuring kaparagat nyawa alatan maranehna hampura ka urang lembur sararea kaririweuh ku kuring ayeuna mah geus tenang geus genah hate kuring arek mulang ka tempat nu samestina kuring cicing hampura Bapak Abah hampura Pak RT hampura Ma kuring arek mulang jeung budak kuring keun bae teu hirup di dieu ge budak kuring geus kuduna kitu mitra los weh sora nyineng si beuki ngajauhan beuki ngiles teu kadenge pamitan meureunnan geus ngarasa lunas hutang dendam kadua jalma nu geus ngarogahala jeung ngaguna sita kahormatanana pangpangna mah ngaguna sita kahormatanana nepikeun ka gering batin ngalang layung debi bari jeung nganung nepikeun ka paragatna nyawa astagfirullahaladzim la ilaha illallah haji nyai didoakeun ku Abah cing dihapus dosa perdosaan nyai cing tenang di alam baka nyai geus nya Bah geus hayu lah ayeuna mah urang marulang keun we da seuneu mah gege pareum bae antep daa boro-boro ka tulang taleng na eta si Murka jeung si Tompel nu puguh mah jadi lebu we keun bae we geus kitu kuduna meureunnan bae eta Bah hayu atuh arang baralik we tong lilat teuing wae di dieu aing ngahlas ku budak mitra teu kakocapkeun waktu harita barubar simpe di film urang geus pada masing-masing deui baralik ka imahna ngan Pak RT si Otoy jeung Mbah Dodo Katut Maijah baralik bareng opata nuju ka imahna Mbah Dodo teu kakocapkeun di jalana jol nepi
ka imah Mbah Dodo. Kadieu heula Jang RT aya piobrol di Abah. Nya hayu bah hayu. Toy, ayo toy, ayo. Mangga atuh aga eta Bah. Sup arara sup ka imah Mbah Dodo. Gugek dina samak urut tadi tahlilan anu kagenep. Oi nuhun pisan Jang RT sagala geus kabantu ku Jang. Ngos bah tong ngomong wae masalah ngabantu kitu da kewajiban. Geus we ayeuna mah sok we. Geus sepel di dieu di heula sapenting deui isukan tujuhna. Geus we di dieu aya naon mah buru-buru we calukan kuringnya atau takol-kokol mun bisi aya naon gitu. Pang-pangna mah aya karaman bisi anak buahna nyarusul ka dieu. Sumuhun teu sawios abi mah di dieu wae oge wengi mah da geus sababarahan maju ka 7 na enjing. Wios abdi mah di dieu ge da asa di mah kolot sorangan. Jang tompel wayah hampura mitra. Jang otoy geus we wayahna di dieu nya heulanan komo mun daek mah cicing we atuh di dieu da ujang pas geus teu boga indung teu boga bapa. Geus we atuh gaganti si Nyai kajen ujang di dieu. Mitra rada paplong-plong si Otoy jeung Pak RT Juma. Keun ke deui bahas eta mah. Ayeuna mah geus monok we heula pe eta toy di dieu nya. Kuring ngarek mulang karunya pamajikan ditinggalkeun sorangan jeung barudak besi kumaha onam deui. Nya. Sok we bae bah di dieu aya si Otoy. Nya nuhun pisan Jang RT nya. Keun si Jang Otoy mah cenah di dieu we nya. Nya mah dana naon sok we nya. Atuh kuringnya arek mulang wae atuh. Nya sok Jang RT sok kade di jalanna. Nya bah ayo Assalamualaikum. Trut we. Kita remalannya. Waalaikumsalam cenah. Cek si Abah cek sararean ya tiluan di dinya. Trut atuh turun mitra. Leos we RT Juma gok we teu caritakeun di jalanan singket we ieu mah. Da sarua kitu-kitu keneh di perjalanan. Nepi ka imah. Nyi, Assalamualaikum Nyi. Nyi geus beureum can. Tah can Akang abi ngantosan Akang we bisi kumaha onam. Klotrak atuh mitra muka panto bus weh RT Juma teh asu ka imahna. Kumaha Akangna aya naon? Barabat teh atuh mitra kieu gara Nyai. Urang caritakeun ku Akang kajadian penting ayeuna, penting bieu. Barabat teh atuh derak-dak barabat dicaritakeun ti awal nepikeun ka akhir. Aduh, nepikeun ka kitu nanya. Bener. Ngaran-ngaranku nyeri hate mah kuatkeun ka bawa pati dendam oge nya eta Akangna. Geus kitu we meureunan kuduna keun bae da teu naon ka urang-urang mah. Malahan mah geus cenah rek init cicing rek geus tenang cenah. Pokna teh bari jeung kukurayeun panon beureum mata pun celik burahay ku amek ramona teh pararanjang. Bari jeung ngalayang jeung sora orok kukuaran. Initna teh. Geus tong diomongkeun deui geus kudu diobrolkeun deui geus penting ieu geus maju rek pukul 12 ieu. Rek beureum tunuh weh yuk urang sarare Mitra teu kakocapkeun waktu pentingna. Kakocapkeun
berang isukna bray berang biasa salat subuh bedug di masjid biasa RT masjid Bahdodo si Otoy sararea aya biasa we salat berjamaah salat subuh geus kitu bray caang geus marulah ti masjid geus marurang tuluy bray carara caang maju ka beurang pas waktu cahaneut moyan kuruduk RT nyamperkeun ka imah Bahdodo deui. Assalamualaikum Bah. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Bah. Si Otoy aya keneh di dinya. Kumaha ieu engke tujuhna nya? Mudah-mudahan we eunana naon lah da. Geuningan ari keur tahlilan mah beres-beres wae alus. Nya tujuna aja. Aya tuh si Otoy cenah ieu wawah teh di pipir di belah kaler deket di pipireun imah belah kalerna aya kebon suuk cenah di ala aya meureun satolomongun majang nyuguhan anu ieu engke tujuhna. Oh bener Toy. Ala we tuh itu di Teun Kuring ge aya hui menang ngala kamari indungna barudak di pasir cenah hui ieu naon teh hui bolen Muhun atuh ke dibantuin ku abi ka ditu. kok si Otoy mitra teu kakocapkeun persediaan jang tahlil geus komplit geus kumpul bada Isya teu kakocapkeun nya asa lohor ya naon digancangkeun caritana wae geus waktuna tujuhna sabiasana lebe biasa dijemput ku si Udin jelema geus sareap Kumaha teh ya RT kejadian kamari teh kitu we Bah panjang dicaritakeun mah. Kuring teu juga Arek ini teh teu kaduga kumaha lalakonna. atuh mita deregdeg we dicaritakeun ku RT ditungtung nepikeun ka akhir nepikeun ka tanggal caringin jadi lebu nu dicarai ge tadi isuk-isuk ge geus barebeja rata cenah jiga geus eueuhna naon geus jadi lebu we. Eukeun bae da kudu kitu meulna. Sok atuh kumaha ya ayeuna? Geus sok eder lah urang tujuhna. Sok Bah, eta balbe. nya jang lape sok we tetap lape darekeun we mulai we. Atuh mitra sakumaha biasa gitu nya tahlilan terus kayak doa dibubuka terus sampaikeun ka beres terus sepikeun ka ditutupna ku palebe eta tahlilan teh atuh balake cerakan aya ngopi suuk cikopi cinteh haneut aya kulup uwi malahan mah katamahan kurang inang cenah pamere nyimai di lembur seke awi jeung kolontong jeung rada euyeup waktu harita mah daya pangirim oge di orang seke awi ditahan Haji Sarakawi hitung-hitung urang tarima ka jeung bela sungkawa
ka keluarga Badodo terus jeung Kabah Juma KRT Juma aya nu nganteuran atur rada eueuh waktu harita mah beres we nu ngaropi paramitan nungtutan marulang geus kitu kuduna geus tos kitu kuduna caritana barubar we anu tahlil teh tinggal nyawalakeun si Otoy jeung Pak RT Juma atut mah Ijah jeung Badodo. Kumaha atuh Jang Otoy daek cicing di dieu hitung-hitung ganti si Nyai we atuh daripada di ditu sorangan atuh di dieu mah hitung-hitung maturan ini jeung aki di dieu Ayeuna mah nganinikeun ngaakikeun we ka si Otoy teh da geus ngapoe cicing di dinya geus teu asa kitu nya. Oh toy bener tah poho urang oge euy. Geus we atuh kajeun baturan we di dieu cicing. Maneh geus teu boga sanak saudara heueuh teu boga geus Pak hidung bapa eueuh. Dulur jararauh geus we atuh di dieu hitung-hitung maturan. Si Nini jeung si Aki atuh kumahanya ari itu bahan kerekapan geus aya boga jang bahan bangunan tapelkeuneun pan Pak RT. geus we bebenahi mah ieu atuh. Atawakeun bae mun ieu mah urang ngaeukeun eta we soronoina dapurna nu si Abah jeung matujieun we kanang domba maneh ngurus kanang domba ngurus domba di dieu. Kumaha kira-kira maneh daek? Ku abi diemut-emut mah nya pami teu kaabotan mah nya teu sawios atuh kajian abi di dieu ari teu kaabotan Aki sareng Nini kacicingan ku abi. Alhamdulillah atuh Jang euy ari daek mah syukur keun we da geus nu eueuh mah eueuh bae maneh itu ganti si Nyai pedah maneh lalaki asa reug diongkohan keur Abah mun maneh di dieu nya Jang Otoy geus we di dieu jeung Nini jeung si Aki baturan. Nini geus karolot Aki geus karolot keur mah ujang anak yatim piatu teu boga sasaha geus we di dieu atuh rek ungan ingon uras urus mah atuh tah dipipir we itu boga bahan geus ieu mah jieunkeun arek ngukut domba arek ngukut naon ge nya atuh ari kitu mah abdi ngiringan bae Pak Juma Abah Geus we kitu toy ari maneh daek mah di dieu nu boga imah hayangeun kacicingan ku maneh hitung-hitung ngabaturan hitung-hitung gantina si Nyai nu geus eueuh sok we atuh si diphp-keun we nu ngora mi HP ka nu kolot mi HP ka nu ngora mi HP si diphp-keun we anggap we kalau sorangan da maneh geus teu boga indung bapa mah atuh geus we di dieu. Mitra RT Juma nyambungan ngalempengkeun ngabereskeun eta perkara si Otoy. kitu we atuh Jang Toy keun we di dieu we lah itu jadi incu Aki atawa anak Aki da sidik hidup geus teu boga sasaha nya geus we kitu nya mangga atuh
Da abi mah atuh ka dieu oge mun ngalih oge naon canakeun da teu gaduhna naon. Akeun bae da lain kudu burang bawa jungjang jingjing ka dieu oge. Anguran mah sok boga cita-cita arek uras-urus arek ieu anguran tuluykeun atuh ngurus sawah tuh ku hideep. Jadi ngahidepkeun ayeuna mah si Ma Ijah oge kitu nya. Da si Otoy ku bakatnya jadi maliknya boh Badodo boh ini Ijah. Atuh eta nya geus we di dieu cicing. Mitra ieu jejer carios dendam Kabawapati bagian ke-15 tamat. Kakocapkeunna teh kitu kacaritakeunna teh kitu dendam Kabawapati teh alatan diperkosa terus reuneuh nepikeun ngabatina nepikeun ka paragat nyawana waktu ngajuru. Sakitu dongeng ti Sim Kuring anu dina jejer carios dendam Kabawapati tamat. Dekat saturkeun di ayeuna mah si Otoy tetep tumetep di imahna Badodo dianggap anak. Da keur mah si Otoy budak pahatulali sanak yatim piatu teu boga saha nya cicing we di dinya nepikeun ka jadi anak kukut teh kitu nya. Mitra sakitu dongeng ti Sim Kuring hapunten pisan ka sadayana mitra baraya saudara dulur-dulur saudara salam dunya. Dongeng basajan salah kadarna ti Sim Kuring manawi janten tiasa janten hiburan hapunten pisan seueur lepatna jujur abdi mah paud nuju diajar. Mudah-mudahan atuh kapayun teras diajar janten tiasa abdi jadi pendongeng anu kasohor. Jadi pendongeng kasohor mitra. Amin. Mamanawian gitu nya izin ridho Allah aya ridho Allah. Sakitu nu kasuhun tong hilap di like, di komen, di subscribe channel Sunda Bandung Kidul. Sareng abdi Kang Ugun ti Kidul ti Bandung ti Pakidulan reh-rehanana Sim Kuring di daerah Banyaran. Sakitu nu kahatur hapunten nu kasuhun bilih aya nu kasebat nami kasebut tempat da ieu mah ukur karangan da aya nyatana. Lamun aya nyatana mah keueung atuh nya. Dongeng ieu mah ukur rekayasa sangkan direka-reka sangkan jiga di ieu lah lamun ieu teh mah di ngarang nyalira Sim Kuring sabot ari waktosna aya waktos nyalse gitu. Hapunten nu kasuhun kasadayana sakitu wae dina dongeng anu judulna dongeng mitemeyan anu nyari ieu Sim Kuring anu kahiji teh ieu teh dongeng mitemeyan anu rada nyeri kitu nya dugikeun ka bagian 15. Sakitu nu kahatur dendam Kabawapati bagian ke-15 tamat ieu carios Sim Kuring nyuhunkeun dihapunten sagala kalepatan samugi sagala kalepatan hapunten kasadayana. Sakitu wae ti Sim Kuring tong hilap di like, di komen sareng di subscribe di channel Sunda Bandung Kidul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.